an az-zulumatu khamsun was-suruju laha khamsun. Para ibu sadayana, para hadirat sadayana, aya afar anu katampi ti Abu Bakar Siddiq. Ari hadis mah ti Rasul, pamiti para sahabat mah namina afar. Sing nyebut ya kadinya. Ari hadis mah ya Rasul, pamiti Rasul mah namina hadis nya. Tah pami anu ngadawuhkeunana nyarioskeunana para sahabat eta teh namina asar. Make salib asar. Ta ieu mah aya asar anu katampi ti Abu Bakar Siddiq. Saur Abu Bakar Siddiq, az-zulumatu khamsun wasuruju laha khamsun. Aya 5 perkara anu matak jadi popoe, tapi Allah bager aya 5 perkara deui anu matak jadi cacaangna, jadi lampuna, jadi penerangna. Dina hartos kumaha ieu 5 popoe ieu lamun teh mah terkena aya di diri, maka gerak pilarian cacaangna supaya ulah matak nyilakakeun. Da urang popoekan mah teu enakeun. Malam pertama popoekan ge teu enak. Oh eta mah poekna teh hararese sagala rupina nya arareungap. Daras ulawa kaleng panganten cacak panganten ge poek teu enak saudara. Kan gitu, komo meunang gitu anu urang biasa wae. Ya tosah sagala rupi we, teka taringali nanaon sesak. Nya, teras kitu atuh lamun siang oge lamun poe lampu we geulap. Rek nyolokeun nasi sesah. Ieu pareum kitu pareum. Tah poek teh komo cenah lamun teh mah poekna dina perkara anu ieu matak nyilakakeun. Maka 5 perkara ieu matak jadi popoe, tapi Allah bager ngadamel 5 cacaangna. Mun aya di diri urang 5 perkara ieu gerak pilarian cacaangna. Mana supados kangartos ka hiji saur Abu Bakar Siddiq, hubud dunya zulmatun, resep kana dunya, teuing kana dunya, budak-budak teuing kana dunya teh zulmatun, eta teh sok jadi mata poe kana hate. Ari kumaha poekna tuh. Hayu we teu apal murang teu apal puting. Kadang mah eta usaha beri sampai pokok-pokok acan kana kewajiban. Atuh salat heula pam da cenah kerapak. Atuh salat heula pam da teh keur ieu tersibuk-sibukna. Atuh salat heula da ieu. Tah eta teh. Tos sagala kagok, tos sagala ieu teh kumaha, tos sagala resad. Gara-gara naon nguruskeun dunia. Wajar lamun teh nguruskeun dunia sampai mohokeun kana akhirat teh matak jadi popoe dina hate urang. Antakan da urang para ibu sadayana nalika urang milarian dunia nya tujuan nama tetap urang teh pikeun akhirat. Lain berarti ulah gaduh dunia, da urang mah cicing di dunia butuh kana dunia. Salagi dihirup mah butuh keneh kana dunia. Da urang nutupan aurat ge ai teu gaduh dunia mah bisa nutupan aurat-aurat aja. Da kerudung lain dipeser ku daun. Da mukena lain dipeser ku daun. Da cenah eta acup panjang, acup gamis lain dipeser ku kertas, ku artos. Teu nya? Da urang barang emam ge lain dipeserna teh ku daun tapi ku artos. Terus kitu naon daya tuh lah gitu. Da urang hayang sodaqoh ge hayang bisa merelek ge ku artos. Ka eta berarti salagi urang hirup di alam dunia mah butuh kana dunia. Ngan awasna nalika urang reangan dunia ulah sampai mohokeun kana akhirat. Sok kurang kejar dunia tapi waktu aya kewajiban mah ngalaksanakeun kewajiban.
terutama kewajiban orang anu pokok heula we atuh tah zuhur asar maghrib isya subuh lain mah gara-gara dunia subuh kesiangan gitu zuhur kerepotan asar di perjalanan ini mantan alis ya dina harta senang para ibu sadayana ya gitu Masya Allah ya minimal anu wajib ya gula ya nu wajib sebab dia urang di yaumil kiamah bakal ditaros ku Allah teh cek Allah teh kunaon maneh teh salat Gusti da abdi teh atuh jelema beunghar sibuk abdi teh Gusti sibuk ieu pan kudu diuruskeun itu kudu ditungguan ieu kudu dilereskeun wah pokona mah abdi teh da jangan dibeunghar Gusti sehingga kana abdi teh sampai ninggalkeun ibadah teh abdi sibuk ai Allah kumaha gitu cek Allah emang maneh beungharan mana kitu jeung Nabi Sulaiman Sulaiman hartana moal anu moal katulungan istri nage cenah sampai 1000 ari mana pamajikan samarage tuh hiji keneh mah teu cek Allah teh Nabi Sulaiman istrina 1000 anu diurusna dan sakadar jelema wungkul hewan diurus ku Nabi Sulaiman jin diurus ku Nabi Sulaiman sadayana takluk ka Nabi Sulaiman hartana moal kaitung Nabi Sulaiman mah atuh salang dunia dikuasai ku Nabi Sulaiman naon eta Sulaiman sampai ninggalkeun kitu ibadah kami jangan teu padahal kudu diluruskeun mah oh masalah ieu masalah itu ieu kudu ditoong ieu kudu diuruskeun ieu atuh da waktuna ibadah masugan Allah urang bade dalil di mana maka saur Allah saur Abu Bakar hubbud dunya zulmatun budak-budak resep teuing kana dunia eta teh matak jadi popoe kumaha carana supaya caang wasiraju laha at-taqwa cacaangna lamun teh jami resep teh kana dunia supaya ulah jadi poek eta resep kana dunia at-taqwa kudu dibarengan ku takwa ari takwa naon imtithalu awamirillah wajibina bunawahihi ngajauhan anu naon dilarang ku Allah ngalaksanakeun anu diparentahkeun ku Allah lamun jalma keur naon namanya teh budak-budak neangan harta lamun ku takwa mah salamat keur kumaha sibukna ge der we aya waktu naon salat atuh ditinggalkeun ajen teuing lamun tama eta atuh cenah teu bisa ditinggalkeun salat di dinya sabatur ningali urang salat mah meureunnan batur ge nungguan ieu eta nya terus kitu sakumaha keur ieu nah sibukna cek urang aya kawajiban saminggu sakali pengajian ini ngaku urang ditinggalkeun rek ka mana ngaji atuh kaditu na takwa lamun jalami keur milarian dunya na takwa mah moal kudu poho karena kewajiban urang anu diparentahkeun ku Allah mana sedekahna infaqna momo lamun tos nisab atana pihauna kaluarkeun zakatna tah lamun teh mah cenah milarian hartana seperti kitu maka cenah eta milarian harta moal jadi popoe tidak urang mah rata-rata urang mah biasana gitu nu keur ngaos anu di dieu sok ngaos mah yang milarian harta teh pan hayang bisa sedekah waktuna sedekah urang mah sedekah aya mah pikeun urang infak atuh infak aya kewajiban di diri urang gambaran kudu ngaluarkeun zakat urang dikaluarkeun zakatna leres teh cecek urang teh mah urang makan ngayakinkeun da anu bakal jadi cengcelengan bakal jadi milik urang mah anu disedekahkeun bahkan cek Rasul teh mah aya nu naros aya hiji jalma nya nyerat artos dina pananganana Rasul teh naros eta teh artos saha cek manehanana nu kami Rasul jawabanana nu kami Rasul kumaha cek Rasul
eta bisa jadi milik anjeun lamun teh mah disodakohkeun atanapi dipake syukur ka Allah. Da lamun teh mah teh disodakohkeun atanapi cenah teh dipake syukur eta teh lain jadi milik anjeun. Kitu cicing Rasul. Lain jadi milik lain milik urang eta teh. Da sebab lamun teh mah diangge jajan ya kaluar deui warna koneng. Namun diangge shopping anu diangge gitu lah gitu. Eta cenah cek Rasul teh kitu bahasa asa ali tapi simpel. Nusa eta cek Rasul. Nu kami Rasul ya hartos mantakan cek pambuka kami nu kami. Bisa jadi milik anjeun teh lamun teh mah diinfakkeun atanapi dipake syukur ku anjeun. Luar biasa bahasa emang leresnya paribusan nyabuk tos sama anu kurang diangge poya-poya teh lamun dipoya-poya make makan makanan anu mahal yang geus sakumaha mahalna ge kaluarna mah akur bae gitu keluarna ge aya ieu sudah gitu eta cenah diangge masuk acung anu juta-jutaan atuh da cenah ujung-ujungna make ge bekal soek bekal leutik bekal eta ya tapi nalika ku anjeun disodakohkeun eta teh ceng-celengan milik anjeun teh anu bakal abadi gitu Rasul teh gitu kan maka dina nalika kitu lamun jalma dibarengan ku takwa mah gaduh rezeki gaduh milikna milarian dunyana nya bakal ibadah kali ibadah. Maka orangnya kudu gaduh ceng-celengan. Kudu gaduh naon cenah? Ceng-celengan ana simpenna di masjid. Simpenna di majlis taklim, simpenna di pangaosan, simpenna cenah ku urang di mana namina teh di yatim, simpenna di fakir, miskin. Teh ceng-celengan urang unggul eta teh. Ira kurang ibukana saur Allah oge saur Kanjeng Rasul jalma mukmin mah di dunia lamun didamel kasayan di dunia bakal dibarokahkeun di akhirat bakal dibales kasayan luar biasa teman-teman ya naonnya tadi teh ya da buktos namanya lamun teh mah teu disodakohkeun teu diceng-celengan ti ayeuna kurang terhirup tos maot mah can kuku tos maot mah can cek salaki ge aing ge da hayang atuh yang kawin deui cek anak kumaha cek anak aing ge jahayang boga warisan loba da aing ge boga anak pamajikan cek anak teh kacape urang anu dikumpul-kumpul ku urang ternyata masyaallah kitu lah maka nalika cenah urang budak-budak dunia supaya ulah jadi popoek barengan ku cacaangna nyata dibarengan ku takwa Allah Subhanahu wa taala. Hiji tah. Nomor kaduana para ibu sadayana wal dzanbu zulmatun wasirajulaha at-taubah. Ari dosa teh eta teh popoek. Kadua anu jadi popoek teh nyata dosa. Dosa urang setiap urang gawe dosa jadi hideung dina hate. Gawe dosa hideung dina hate. Sapoe tilu kali hideung dina hate. Mitina mah hate urang teh cenah bersih siga kertas. Dugi ka irang eta bersihna dugi ka urang balik. Lamun ti orok teh mah nepi ka urang umur 13 tahun. Lamun ti orok teh mah nepi ka urang head, lamun awewe teh mah lamun teh head atanapi cenah teu kaluar naon cai mani dugi ka 15 tahun. Eta teh warna muda sekali eta teh. Eta mah 15 tahun gawe dosa jadi hideung. Jadi dosa jadi hideung. Titik hideung. Sapoe 5 titik kalikeun saminggu. Saminggu kan kalikeun sabulan. Wah eta. Kalikeun 50 tahun. Eta teh ya tiap dintana teh da urang teh telepaskeun naon. Dosa. Ti mimiti urang beun ka nepi ka peureung deui teh asana teh Gusti.
aya wae pirosaeun teh dijaga-jaga ge kadang mah teu kajaga padahal mah geus apal eta lisan teh kudu dijaga ih ari terkumpul mah atuh biasa bae kepada urang ya eta mah cenah lamun geus naon namina teh nya nalika cenah urang apal cibuna ge kudu ngajagi lisan di mana-mana pangaosan kitu bae jaga taletak ulah mata pirosaeun iya tuh brek pecali air ngabaturan karena biasa bae cager gitu cager salaki ka mana aya cager salaki cager awak nama mulai antuna kering. kadang lamun ditanya ki cager ngumpul aku kudu make awak nama soalnya lamun geus bahasa cager awak nama aya pertanyaan deui ya teh aya pertanyaan deui Antuna kering. panjang ya teh kira gara-gara awak nama eta Cager awak Patul telepon lagi tuh teu cager dah. Oh, atuh lamun su. Ditanya kitu mah. Aman-amana. Karena panci-panci can dibayar gara-gara salaki. Kan gitu. Kita matakan urang teh masyaallah. Iya lisan teh nya terutama kira naon cenah? Kira lisan can mata dosa urang teh mata ge pan lurak lirik wae para komo lamun ningali banda batur lamun disok dilirikna teh gitu komo ningali banda naon teh pamajikan mantan mah ari PTK dituna teh cenah bu lamun tamanya kami kawin kasih eta meureunna eta geurangna teh nu kami ayeuna teh meureunna eta imahna teh nu kami ayeuna teh meureunna eta mobilna teh nu kami ayeuna teh tuh ka kitu sebab naon ningali pamajikan mantan kadituna kaditu ka mana-mana naon naon teh dosa eta teh matakan urang mah eta teh ya tapi emang produk urang mah kitu eta teh da Allah teh ada manusia teh cenah al insan makhluk khotowan isyan produk urang mah cenah cetakan urang mah di bageula lagi cenah tempatna salah jeung hilap tapi eta Allah bageur sakumaha urang gawe dosana daru maos emang jami mata lokasina naon dosa wasyarajulahu at-taubah nya cacaangna nyata toh akan pundai istighfar lamun urang midamel dosa ageung atuh urang daek tobat urang cenah ngalakukeun dosa aralit atuh urang daek istighfar ternyata saur Kanjeng Rasul teh dieu innal abda idza akhta'a khati'atan di mana-mana aya hiji hamba urang lah hamba teh lamun urang migawe dosa kahitana hiji dosa maka anu kita pikol bihi nuktatun sauda maka bakal dititikan dina hatena teh titik anu hideung hiji dosa hiji titik nu hideung tapi fa idza huwa naza'a wastaghfara lamun eta urang cenah nyabut tina eta dosa eureun tina eta dosa kadituna wastaghfaro istighfar wa tahaba urang tobat ka Allah minta hampura ka Allah sakula qalbuhu wa in ada sidafihi maka bakal bersih deui hatena dihapus deui ku istighfar katakan istighfarna sing rada reuncem sing rada seueur dosana sabaraha ye keurana mah kitu katanya maka istighfar ge kudu iman ulah 5 kilo ge mending teu sekali-kali acan sabada salat acan urang mah bada salat ge cenah bari muka-mukana cenah istighfar ajeun teuing lah wios lumayan bae daripada henteu sama oh eta mah urang hajanya nyanak tasbih astagfirullahalazim astagfirullahalazim astagfirullahalazim
Iya, nobatan lisan, nobatan letak, nobatan mata, nobatan cepil. Eta cepil bertahun, teh diangge ngupingkeun gosip mah. Tapi diangge ngupingkeun Quran mah, mun langsung tunduk bae. Langsung teh ceulik gitu. Eta mata mah dibetaheun, teh ningali. Itu tah warewe sadayana ye. Tapi karena dibacakeun kana Quran mah langsung peureum bae eta mata. Maka urang istighfar. Karena bicara urang lah mau saja Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi Gusti, Allahumma anta rabbi Allah Gusti teh pangeran abdi. La ilaha illa anta, teu aya pangeran kecuali Gusti. Khalaqtani Gusti teh anu nyiptakeun ka abdi. Wa ana abduka kami teh hamba Gusti. Wa ana ala ahdika kami teh netepan kana janji Gusti. Janji abdi teh bakal ibadah, janji abdi teh bakal iman, janji abdi teh bakal pasrah. Adika teh gitu. Wa wa'dika abdi teh geus janji ka Gusti masratatu sabisa-bisa abdi. Terus itu abu ulaka bi ni'matika, abdi ngakukeun nikmat Gusti teh mang pirang-pirang ka abdi. Teu lireh nikmat Gusti teh ka abdi, tapi abdi oge wa abu bidandi abdi ngakukeun. Nikmat mah teu lireh tapi abdi teh bidandi dosa mah teu lireh deui abdi teh Gusti. Kulantaran kitu abdi teh rumaos seueur dosa, abdi ngakukeun abdi teh sadosa, faghfirli panghampurakeun abdi Gusti, fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta, sebab teu aya anu tiasa ngahampura kana pirang-pirang dosa illa anta kajaba Gusti. Eta raja istighfar luar biasa. Mun jami cenah maos raja istighfar enjing-enjing pada subuh ti luang surat, maka Allah bakal ngahampurkeun dosana ti enjing leuwih kasonten. Dosa nu aralit teh. Namun ke urang di budak deui maos raja istighfarna pada asar ti luang surat deui. Maka cenah ti asar dugi ka subuh Allah bakal dihampura dosa. Amin. Teu eta heula we nya urang nu gampil heula. Sabab da ba'geur Allah da ieu tuh. Ayah eta ge dina naon teh dina majmu syarifnya. Syarifnya ayah. Amalkeun urang, dawamkeun urang. Eta cenah tiap waktu, tiap waktu. Sae. Cacak eta oge cenah noten teh enjing-enjing atanapi cenah sonten. Cenah urang mah istighfar we, mangga nanaon oge bentuk-bentuk istighfar, bentuk-bentuk urang tobat. Eta teh cenah sadayana oge cenah sae aregu sadayana. Sabaraha semakin seueur semakin sae. Terutama mun urang lah rumaos gaduh dosa mah kitu. Kadang-kadang dosa naon istighfar urang kudu leuwih seueur daripada dosa urang. Saorna teh lian saorna ge pan. Urang mah boro-boro keur teh eling. Cacak eling ge urang mah teu eling. Boro-boro keur teh eling urang mah gawe dosa teh. Cacak urang keur eling ge urang mah dosa. Mana keur eling dosa? Nyapan atuh namina salat teh mimiti Allahu Akbar rabbika assalamualaikum teh kudu ingat ka Allah kudu eling. Tapi buktina mah teu eling eta teh. Sakitu keur salat ge hatena mah teu eling. Ka mana? Jauh ka mana-mana ge. Pokoknya mah jauh. Anak dilamar bulan Syawal, gaduh rencana hajatna bulan haji. Di Syawal dugi ka haji, hajat bae ka salat. Tentang hajat tuh. Oh iya, kumaha heula rencanana ieu. Konsepna kudu kumaha, tos aya ieu. Usaha yang kudu diondang. Eta keur ngahulang mah ieu, keur ngadatang mah teu kabayang nu diulang teh berusaha. Keur salat mah si eta jang kaundang, ayo salat.
tuh. Beres mondang kudu menu naon ieu. Kuehna kudu kumaha ieu sagala. Pokona mah ti sawah dugi ka haji hajat eta teh. Ku setan teh walan teh tektok eta teh. Kudu nama ditok-tok eta si walan eta. Urang teh masyaallah itu. Cacat kurang keur eling, teu eling maka wajar urang teh naon cenah istighfar. Istighfar biasa kan yang biasa. Mangga saya luar biasa tanya. Ya saya istighfar. Astagfirullahalazim. Kata Nabi Muhammad, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wadh-dhunub. Maka Rabbi astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li akhwatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tubu ilaihi. Sebaiknya orang istighfar. Jadi dia cenah ku istighfar bakal bersih deui, caang deui, naon deui cenah lesang deui hate urang teh. Namun urang diantepkeun wae atuh bakal jadi kokotor, sedengkeun namun hate tos kotor ge bakal ngajadikeun teuas, namun hate tos teuas bakal leuwih teuas daripada batu. Batu malamun teuas bisa dipek-pek jadi koral. Ya, bisa dipek-pek jadi naon batu biasa, bisa jadi seprit, tapi hate cenah lamun tos tegas eta teh hese dipek-pekna hapes kileuskeunana deui. Dua tak. Nomor katiluna wal qabru zulmatun, kuburan teh poek. Saur saha? Tetep percaya mah geura bae. Lamun teu dicanten geura bae coba heula ka ditu. Lamun cek emutan heula tuh cek emutan gitu nya, cek urang kasat mata urang dilebetkeun kana jerotana bari di papanan hungkul lubang pas jeung badan sapaseun hungkul dibukakeun we pipina ditempelkeun kana taneuh make bantal-bantal tina taneuh make naon ganjel oge dibuleut-buleut tina taneuh make cenah guguling-gugulingna oge tina taneuh didinya ditutupan we ku papan Masya Allah tutupan deui ku taneuh teu mawa lilin hiji-hiji acan, teu mawa neon hiji-hiji acan, poek kuburan teh. Aya teh. Yakinkeun ka dinya. Nya poek, nya eungap, nya sorangan, teu aya baturna. Kuburan teh poek kumaha supaya urang kuburan urang alim poek ulah poek. Wasirajul lahu la ilaha illallah. Eta urang. Cacaangna teh cenah nyata la ilaha illallah. La ilaha illallah nu mana? Hiji la ilaha illallah anu sok didawamkeun ku urang. Kaduana la ilaha illallah na anu kacandak nalika urang keur maut. Masyaallah. Caang eta mah. Sanajan cenah di luhurna mah eta teh pagigir-gigir jeung salakina. Pagigir-gigir jeung indung bapakna. Mani paseun sabadan-sabadanana teh cek di luhurna cek urang nu katingalina. Di lebet mah eta teh macem-macem. Aya nu lega, aya nu sempit, aya anu caang, aya anu poe, aya anu pinuh ku bilatu, aya anu naon namina teh anu enak wae. Eta teh kumaha amal-amalan kadita. Sanajan cek urang daena mah urang mah skincare-an bae, sina ulah aya bilatungan. Skincare lagi anu 5 juta urang mahal. Sehingga kena mun kana cai teh heman ayeuna cek di dunya teh. Mani skincare cek bilatung mah amis eta teh ai. Ai teh kana cai wudhu mah. Sanajan urang teu make skincare anu mahal-mahal, ari urangna sok make naon mah, sok make cai wudhu mah. Eta tah skincare alami mah, bila tuh dipaikeun.
Eta komonya parebu sadayana Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah teh paman Rasul teh ya. Anu dibunuh di lapang perangan, ditumbang geus Sayyidina Hamzah teh ditumbang. Terus ditumbang, terus kitu di eta Wahsy nu numpakna teh Wahsy. Eta Wahsy parebu sadayana tok terus ditumbang Sayyidina Hamzah beunang Wahsy can puas. Langsung dicanak Sayyidina Hamzah na dibulah darana. Dibulah. Terus dibulan, dicanak hatena ditarik, digigilan hati eta Sayyidina Hamzah teh, Wahsy teh. Kan berarti maut syahid. Darapan anu maut syahid makan tekenging dibakan, tekenging dikapanan, tekenging disolatan, dikuburkeun hungkul. Sebab darahna kudu aya darah keneh. Kan Sayyidina Hamzah teh makumna anu dibake eta teh naon teh nuju pernah ka Cikurang teh maka gali. Eta teh darah Sayyidina Hamzah teh masih ngocor keneh. Darahna bersih keneh, bari seungit teh luar biasa. Utuh keneh. Padahal macam ieu mah ayeuna bararebu. 400 tahun, 1440 genep hijriah ayeuna teh. Berarti kan ampun 1000 tahun. Ternyata jami-jami anu dijagi ku Allah mah nya. Atuh diutuhkeun we. Utuh. Maka darah lagi katingali keneh supados nyaksian bahwa darah eta teh bakal naon nyaksian ke yaumil kiamah eta teh kalebet kana darah syahid. Eta teh dijagi ku Allah. Ayeuna atuh pancek Rasul teh ya man zarani mayitan paka'anna mazarani hayyan. Jalmi anu ziarah ka kami nalika kami geus maot tos teu aya seperti ziarah ka kami keur hirup keneh. Jasadna hungkul kanjeng Rasul pupus teh. Jasadna hungkul kanjeng Rasul dikubur teh atuh Rasul mah aya keneh. Matakan urang nalika dina naon pailan kanjeng Rasul teh makom Rasul kan kudu ngajagi tata krama. Da urang teh pakayen-kayen jeung Rasul. Bahasa lagi assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya Safiyullah, assalamu alayka bahasa salam ka anjeun da emang Rasul ningalieun. Saat nu ziarah ka mantena tah kitu parebu sadayana. Jalmi-jalmi eta teh anu dikubur teh berarti macam-macam kumaha kalakuanana keur di alam dunia. Ayeuna teh lamun goreng ulah waka buruhan tahun ulah waka naon namanya teh ratusan tahun cacak sajam 2 jam ge. Paneng pernah ceritain aya jalmi teh teu percaya aya siksaan kubur. Aya mah teu percaya cenah siksaan kubur. Ari pek teh anak-anak teh kan pupus. Terus dikuburkeun 3 jam hungkul terus dikuburkeun cek bapana gali deui coba anak aing. Namun emang benar siksaan kubur aing hayang apal kumaha anak aing di jero. 3 jam hungkul atuh digarani deui. Teu iman baru teu percaya. Pas digali deui cenah parebu sadayana ternyata eta anakna tinggal tulang hungkul bari tos taun tutung. Tinggal tulang bari tos 3 jam. Orang saja Tinggal tulang bari tulang nanti terus harideung tutup. 3 jam. Eta jalmi sampai tobatna teh luar biasa sujud ka Allah minta ampunana dan tobat jadi bener. Koreng teh Allah nyiksa jalmi teh teu kudu puluhan tahun teu kudu ratusan tahun. Atuh nya ban sore teh ya dina keterangan ya sore dina keterangan ban. Terus aja anu kaluar 7 langkah. Eta boh anu manculna, boh anu ngiringkeunana, anakna mah didarea keneh keur macakeun Quran. Anakna mah di dinya keneh keur ngadaroakeun, anu keur cari keneh di dinya, tapi tos anu kaluar teh kuburan. 7 langkah, atuh malaikat mah dihandap tos aya. Man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka, man ikhwanuka. Pertanyaan teh 4 saha pangeran anjeun, saha nabi anjeun, naon imam anjeun, saha dulur anjeun. Teu bisa we ngajawab cek malaikat. Gerak bumi bagian anjeun. Bumi tak dikeukeun tadi gencet. Sekali ngagencet bumi teh kan cenah tulang-tulang teh langsung ala lancur. Jalan atuh meureun di luhur mah. Pertanyaan man rabbuka man nabiyuka teh nang baraha menit. Eta teh di luhur beuneunan anak teh aya keneh. Anu jarang beuneunan aya keneh nu keur ngadoakeun aya keneh atuh dihandapkan. Maka wajar 3 jam hungkul tinggal tulang bari cenah tos tutup. Luar biasa.
katakan tuh al-qabru zulmatun kuburan teh poe teu aya angan iwati amal ibadah urang di antawisna nyeukeurkeun dzikir la ilaha illallah dalam urang tos biasa la ilaha illallah keur hirup atuh sugan we nalika urang keur maot teh hese teuing tang ngucapkeun la ilaha illallah Allah masyaallah yang menikah gararati terutama ya tulat tos maghrib 33 subuh 30 kan subhanallah 30 alhamdulillah 30 Allahu akbar 30 nya atuh la ilaha illallah 30 kumu lamun tama langkung sae kata Nabi cenah urang mah da cenah sok ngage amalan Imam Ghazali atuh sae ayeuna tah Imam Ghazali mah dinten Sabtu teh la ilaha illallah 1000 Imam Ghazali makanya kami nanti Senin la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 1000 Salasa sholawat Rebo istighfar Kamis subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim kami Jumat ya Allah kami Sabtu la ilaha illallah kami Minggon ya hayyu ya qayyum atau orang gambaran teu sanaon teh tiap dinten atuh eta ngamalkeun Imam Ghazali acara urang mah atakoh ampun saya atakoh urang biasa atakoh kan ari atakoh mah kan aya niatna aya doana terus kitu aya hitungan nana aya atakoh sukro aya atakoh umur nah eta siga kitu tah sadayana ge sae parebu sadayana nya supaya naon lisan urang tos biasa dikir namun tos biasa dikir sugan kacandak dugi kama naon sebabna saur Kanjeng Rasul innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajhallah saur Kanjeng Rasul Allah ngaharamkeun kana seuneu neraka jalma anu sok maca la ilaha illallah bari macana yabtaghi biha wajhallah milarian karidhoan Allah mun dengan ku hate nya la ilaha illallah teh luar biasa. Terus nomor saterasna nomor kan 4 nomor kaopatna wal akhiratu zulmatun akhirat teh poe alam masyarna hisabanana naon deui mizan napi buku amal catatan ya prosesna kieu dina tafsir Yasin da kumaha masyar 1000 tahun hisab 10.000 tahun nanti buku catatan amal 1000 tahun mizan 1000 tahun siratal mustaqim 3000 tahun tah tidinya nembe we ka surga atawa nepi ka neraka khalidina fiha surga khalidina fiha abada ari dina surga dina neraka mah khalidina fiha tang di abadan tenang di abadan kulantaran tenang di abadan aya kemungkinan jalmi bisa lebet ka mana ke surga sabada lebet kana neraka aya ari kada jalmi nya aya nyanak maot tapi nyanak imanana saali tungkul sageung sigi sasawitna sageung titik ya hatena sageung kieu aya bodas satitik kumpul maka kudu dibodaskeun heula jadi sameme ka surga kengkolkeun heula salin mengkolna sakumaha mengkola kumaha keur amalan di dunia taeta maka bahasana dina Quran teh dina neraka mah khalidina fiha langgeng teh teu di abadan tajami anu lebet ka surga mah nanti abadan langsung nah sebabna jami anu tos lebet ka surga moal mungkin kaluar dari surga moal aya anu tos di surga kana rakeut moal aya anu tos surga kana rakeut wah parebu sadayana taya maka alam masyar teh adalah bicara akhirat teh poe sebab pakewuna teh luar biasa kumaha supaya urang caang urang gampang dina naon nami teh di akhirat wasyarajulaha al amalus shalih anu jadi cacaang nyata amal shalih ayeuna aya deui ayeuna salat urang
puasa urang ya, sedekah urang, maca Quran urang. Urang ina pangaosan kan urang hoyong gaduh caang, hoyong gaduh gamping ke dia mil kiamah leres. Katakan urang ayeuna daek naon teh maca Quran, daek zikir, daek salat. Lamun teu nuturkeun kana hawa nafsu mah lamun nuturkeun kana kahayang setan mah arek salat ge berat. Arek kapangaosan oge berat. Cek setan dari kaman gitu bahasa. Terus setan aya teh beri panjang dari kaman. Arek ngaji, pancen rada nyeri suku. Ayo ngaji moal, bubuy teh arek teh nama geus niat teh penting arek ngaji. Buya suku kunaon barada nyeri rada. Ci kira-kira lamun rada nyeri suku, emang lamun cicing dilompok teh ka pangajian cager kita teh suku. Ah, nyeri dilompok ge. Gitu. Hayu ka pengajian, ieu bukan penting urang geus niat teh ngaji ye poe Sabtu ye, siap-siap urang ge. Tadi rada nyeri sirah rada eta ge. Cing lamun emang teh ka pangajian ka sirahna cager gitu. Teu kangen nyeri. Padahal rada-rada unggul. Urang dongkap ka pangaosan apa nyeri sukuna ge pan. Da di dieu ngajulang kan itu ngajulang ka atur bae. Berarti asa di pangaosan leus teh. Itu nyarane di lagi bisa nyarane gitu. Itu bisa bari porem lagi bari porem bisa nyantai we. Gitu. Tadi itu, tapi kan urang aya nilai ibadahna nalika urang maksakeun ka dieu teh. Masya Allah. Tapi da ari cek nafsu mah, keur kitu teh hanya jadi alasan. Ayo ka pengajian nyeri suku, ayo ka pangaosan nyeri cangke, ayo ka pangaosan nyeri sirah, ayo ka pangaosan seusehan numpuk, ayo ka pangaosan can bareres. PKH keluar. PKH keluar mah toko acak-acakan di lumpat heula. Can waktuna ge geus datang. Cek desa ge cenah jam 8, jam 7 kadang jam 2 geus ngantri. Ka pengajian cuma begitunya. Ka pengaosan jam berapa itu jam 8 ya tenang baik setengah 8. Wae jalan eta jam 2 kene ngantri harga pengaosan. Jika gitu tah tapi urang Masya Allah cek nafsu mah cek setan mah hayang teh gitu. Tapi ternyata kurang dilawan kunaon cek kurang hoyong gaduh amal, hoyong gaduh ceng-celengan, hoyong gaduh simpenan, hoyong gaduh anu matang nyalametkeun. Da buku dina mah teu aya anu nyalametkeun teh iwati dirinya lira. Gitu Rin, salaki mual bisa nyalametkeun, indung bapa mual bisa nyalametkeun, adi lanceuk mual bisa nyala, uang mama mual bisa nyala, anak incu mual bisa nyala, besti oge mual bisa nyala, wasohibati wabani, mana itu nya jeung bestina, besti gitu disebutkeun dina Quran. Besti disebutkan di Al-Quran. Sebabna dikur limri'in minhum yauma idin sya'nun yubin. Sebab jalmi mah cenah gaduh kalakuan masing ari dalam teh al amalus sholih cenah amalna masing. Teras kitu nomor kalimana cenah para ibu sadayana. Wasyiratu zulmatun wasyiraju lahu al-yaqin. Siratal mustaqim teh jembatan siratal mustaqim teh teh poe perjalanan 3000 tahun, 1000 tahun nanjak, 1000 tahun turun, 1000 tahun datar. Hadap-hadapna untap-untapan seuneu neraka. Leuwih ipis daripada rambut di belah 7, leuwih seukeut daripada pedang. Luasnya teka bayang gitu maksudnya teka bayang kumaha perjalanan 3000 tahun da urang ngajambat
jembatan aya awi dua agung hadapna cai komo awak agung kieu mana kita berani ayo moal aja teh yang turun nyebrang ka handap daripada lewat jembatan kuku kita teh padahal awi lagi agung aya dua aya tiluna handap cai bari dirinya teh panjang-panjang amat itu berani urang arek nyebrang lagi meuli heut kieu kumaha ieu mah 3.000 tahun handapna seureunana ka jahanam. Masya Allah poek deui terus mana supaya ulah jadi poek wasyarajulahu al-yakin anu jadi caca abad teh nyata kayakinan urang ka Allah Subhanahu wa taala sing yakin Allah teh bakal nyelametkeun urang sing yakin Allah teh bakal nulungan urang namun urang yakin Allah bakal nulungan urang maka urang ge kudu yakin kumaha sing bisa ngalaksanakeun parentah Allah anu matak ngajadikeun Allah yakin bisa nulungan ka urang dan sabenerna mah kewajiban urang maka Allah teh hiji unggul ibadah eta lamun urang kewajiban urang ngalaksanakeun ibadah dilaksanakeun teu musyrik ka Allah maka kewajiban Allah ka urang teh nyalametkeun urang ngasupkeun urang kana surga nyalametkeun urang tina seuneu neraka tadi na hadis dina Riyadhus Shalihin kitu cenah anu naros ka Rasul Rasul naros ka Muaz apal teh naon hak kewajiban makhluk ka Allah naon kewajiban Allah ka makhlukna cek Muaz kami teu apa Rasul cek Rasul kewajiban urang ka Allah mah hiji ibadah ulah musyrik ka Allah terus lamun jalmi bisa gitu kewajiban dilaksanakeun maka kewajiban Allah ka urang teh moal nyiksa moal ngasupkeun kana seuneu neraka bakal ngasupkeun kana surgana Allah amin pokona hiji unggul tapi da eta hiji ge gampang-gampang susah sebab da emang sadayana jami pancen Allah teh sadayana jami ku kami teh diciptakeun teh hunafa lempeng sadayana ge lempeng keur lahir mah lempeng saruci bararesi ariman ka Allah kullu mauludin yuladu alal fitrah setiap budak anu dilahirkeun kana suci ngan beda pahta jalan kumus syaiton tiba-tiba cenah dirampas ku setan hayya ala sholat hate leutik nama boro-boro anu tukang sholat cacat anu tara dek sholat teh hate leutik nama kadenge azan teh boga kewajiban aing teh kudu naon sholat teu bisa dibohongan eta teu bisa dibohongan hati nurani nama eta teh tapi nalika keur boga hatena kieu aing teh Islam aing teh kudu sholat cek setan rek ka mana eta pahta jalan musyayatin eta disamberna teh ku saha ku setan eta mah nyampe setan datang bulan Ramadan apaleun setiap jami ulah maka jam anu rajin puasa kada daek puasa ge hate nuranina hayangkeun puasa oh bulan Ramadan aing teh kudu puasa mana buktina da ningali anakna pamajikan puasa mah bungakeun maena ge maka ditah anakna mah titah puasa maena mah teu kita kolot-kolot datang bulan Ramadan teh apaleun ieu dina hatena teh aya aing teh kudu puasa bulan Ramadan nalika geus aya hate sadar eta teh kunapa berarti caang lempeng kalau diramal arek puasa cek setan rek ka mana eta dicegahnya pahta jalan ku musyayatin langsung diserang langsung disamber usaha cenah nah eta jadi ibadah teh gampang-gampang susah gampang selesai mah we esena mah setan eta tok-tok ya mana eta jangan sebentar kan lagi kamu ke depan ya ke depan tiba-tiba suka mana walhan mana segitu tapi kali itu ya sok nyari kan walhan sholat kan ini kan hati ke kamana ke sholat pulang ke eta terus walhan mana sentakan si walhan teh ini hati tapi begitu teh orang udah lumayan ya teh sepintar ya teh tiba-tiba teh terus kamananya ya 2 kilo enak we sholat teh orang enaknya ngalamun orang mah
Melamun saja. Aya maka sing yakin Allah nyalametkeun ka urang, sing yakin Allah bakal nulungan ka urang, yakin Allah nulungan ka urang ku jalan urang daek nuturkeun parentah Allah. Tah ieu anu lima ieu lamun aya di diri urang popoena gelapikeun teangan cacaangna supaya popoena teh urang matak nyelakakeun, tapi sing matak nyalametkeun. Wal maqalatul khamisah an Umar radhiyallahu an annahu qala mawqufan alaihi aw marfan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam